Aing gelis. Baik gaya enggak? Sekarang pencet aing gitu. Aing mana nih gitu. Siapa ganggu wae goblok. Sia sih lu goblok batu. Aing nek nangkep aing. Tolak. Aing ketemuan. Si adan teh heula. Oke. Bisa. Kamu guang gitu. Malah ngeganggu baturan ditangkep sih malah ngeganggu wae. Sama bubuhan teh hidung. Di mana saya menyusah dulu ganggu wae ka aing teh. Atuh lain dilabaskeun kamu teh kunaon jangan dilabaskeun teh ih ya oke anjing tong di dieu yuk ngerakeun di ditu calik hayu atuh calik hayu di ditu oh hayu Tegak pasti budak-budak teuing ini di ditu yuk hayu tungguan iya tidak tungguan lagi tungguan aman ninggalkeun wae tadi neng di ditu tinggalkeun leumpah nyaho aku ke kamu teh bercantik na boga pisan ka neng teh nyaho atuh da urang mah da tiba heula ge boga ka neng mah kan kalamar ka bapak coba eta cantik pisan kamu teh cantik ya tompelan di dieu nya bisa anu ngepel tompel piro ku ati tah ngepel di bumi ayeuna teh bisa tompel di dieu itu tompel ngerakeun di tempat ku batur tong di dieu abdi mah abdi alim kan pas gitu betul rumah tompel ini penjaga nahan pikiran nanti di bumi aya saha nek bapak tuh di bumi nah ayo tuh naon lucu banget nah malah pas budak malah lupa Kudu ngaganggu ngerasanya kudu ngaganggu ibarat kembang mah kata kembang mawar lain kembang pucu bung kembang mawar
kembang anu eta teh meureun anu bau teh ya. Pira ku kembang di dahar, kamu teh sok harideng. Lah bau. Kembang-kembang digayam. Emang mana sih film Susana teh ya? Harideng aing mah. Gelis-gelis meuni kitu. Itu ngomong-ngomong anu budeg teh saha sih? Ya atuh. Kayak urang bisa itu. Kitu mah. Kumaha amun geus kawin heueuh teh budegna arek cager moal sih. Amun misalnya ke sare barang teh itu di eta lah pake gegep teh dicokel naonna supaya kadenge cilina. Naon? Eta ya ucing logan. Oh iya nyaho. Gua am bercanda ka kamu teh. Wow. Ragukan wae. Kamu gua mah cuman kamu doang. Moal pisan dileungitkeun, eta inget mah sok katompelna eta. Aduh, mah. Aing euy. Aduh, hareudang euy. Geus lila jiga nama euy. Ayeuna entong ayeuna ngerakeun. Ngomong kena Heeh, encan jadi encan. Entong. Aing ngomong nanaon aa. Ih, nya gerakeun ge. Sepajarkeun naon cek bapak teh, pugu-pugu kayak urang diontog. Martabak. Itu teu meuli martabak. Hah? Persiapan anak kadina ge tuh. Tadi kan yang sorangan. Ibu gak calon salaki kos kieu-kieu teuing antu ampun ya Allah. Hebatnya. Budeg teh diceuli. Tiga mesin eta bibir digaprok digebugan kitu handapna. Hah? Aduh. Malam Jumat Kliwon. Oke, bapak nangkrep ke bapak kayu mah. Batur malam Jumat Kliwon bisi aya Juli kumaha balikna. Makanya jalan kita lewat yang Oke, udah bapak enggak apa lu kira ku sih. Udah kemana naon bapak ge ka ampun meneh. Kamu masuk kapal itu. Moal kudu naon. Bapak mah bager ka mah apaleun. Naon? Naon? Mana kunaon? Goblok pantesan mangkat. Aduh, kumaha ieu? Anjing. Aing teh bisa. Aing siga konan ngadadak ada ganggu aing. Gua aing jadi ngadadak sama anjing. Aduh, aya kene aduh. Kemana? Aduh. Spor jantung aing guys. Goblok di malam naon aing. Mudahkan wae kitu ngadang ka aing. Anjing balik deui wae anjing. Goblok aing kitu sieun geus sia. Kacamata sia. Anjing aya kene anjing. Aduh. Manusia bubuhan dari sholat ke masjid. Hei, cek kunaon? Bubuk, cek kunaon? Kunaon? Sungai teh jurig. Jurig di mana? Dia jurig di dieu aing sangsieunan aing da pingsan. Iya tah. Si anjing. Siapa gawe aing? Goblok Diajak sholat tuh ke masjid juga bubuhan dua trit. aing nepi ka aduh nek pingsan nepi ka setengah modar aing ku si jurig. Gimana? Asa gelo-gelo teuing mun penting ka aing. Lucu ini bubuhan buat dilat aweuna. Teu nyaho aing keur senang sia teh. Ulah pisan babaturan senang teh. Baik ke deui senangna. Aduh. Nyaho sia mah dijejak ku aing tadi teh. Aduh. Jejak siapa orangan? Ketika pingsan Orang aing. jejak sia lagi sieun. Jurig sia jurig. Siana borangan, burang jejak juri.
Aing mah babaturan nepi kieu teuing. Aing nepi ka jantung aing hampir leupas. Geus sabar. Awe mana balik? Geus sia jadi jurig dieu. Heeh. Iya. Kalau anu kos kitu mah sia. Aing mah babaturan nepi ka kieu ieu. Ku gawe-gawe teh sia. Akhir sakorean sia. Bubuguhan wae. Kelo aing Ingat sia. kebobaturan aya geus bubuguhan teh anteng. Coba lamun aing bimodar kumaha sia? Kalengitan aing geuna. Di awe na kulit pokos da kocan. Eder aing mah. Suka teh heueuh aing mah anjing jurig eta. Hidang malam naon aya malam Kamis. Aing kesag pada kesag lembut tuh batu. Aing udang mau ki ieu. Sia. Aing hareudeung mau ki ieu. Aing mah gagal bobogoh jeung si budak bobogoh aing. Tah, Bener sia. tah si arana awe teh. Karena emang euy. Lamun aya jurig bener teh kumaha nya, Wan? Kan sia. Dia hampir lepas jantung, aing pasapor jantung. Ketika sapor jantung aing, Wan, joget teu foto di situ. Biasaan tinggal di wae. Duh, makan di sorangan di wae aing mah ih. Aduh. Mana di wae ditinggal di wae kitu teh. Sabaraha nya? Aing mau jam di budak kawe kabur. Soal oge teh karunya budak. Anjing, goblok. Bubar ku ieu jadi. Waduh, naon? Takkan tapi sia. Bubuguhan we sorangan. Teu inget kebobaturan kenalan bisa.